Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka bukunya bab 1 lanjutan ya, buku bahasa Sunda. Lanjutannya di bab 1 sambil disiapkan alat tulis pensilnya dan sambil disamakan jawabannya ya. Anak-anak jangan lupa like and subscribe video pembelajaran dari Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak tiba tembong ya. Teks pepujian Allah Nu Maha Akbar dibacanya dan kaum muslimin. Nah, ini lanjutan bab 1. Tadi halaman 7 ya, dibaca teks pepujianna halaman 7. Terus ngajawaban nanya di barengnya samakeun jawabanna. Hiji, sebutkan opat sifat Allah Maha Akbar, Maha Jembar, Maha Welas, Maha Dede. Sifat-sifat Allah kasaha Allah sok ngaganjar kajalma nu taat sabar ya, kasih pahala pada orang yang taat dan sabar. Kumaha Allah ka makhlukna, bagaimana Allah kepada makhluknya, Maha Welas, Maha Pengasih ya. Mun miharep rahmat Allah orang kudu kumaha? Untuk mendapatkan rahmat Allah kita bagaimana? Harus muji ke Allah, pada pitulung ke Allah, kerjeng gunana ngagarapkeun siiran janten jalan kabajaan. Mempeng nomor genep mempeng kumaha urang neangan ilmu nuluhung namun aya waktu kosong. Nomor 7 iraha ibadah urang paya gunana kapan ibadah kita tidak ada gunanya, lamun umur geus ngalayang. Nah, nomor 8 kudu kumaha lamun aya waktu kosong pilari ilmu nuluhung. Jadi mencari ilmu ya kalau ada waktu kosong. Kemudian pancen di sini disamakan nomor 1 jawabannya doraka ya. Terus nomor 2 ngobrol, nomor 3 ngadua, nomor 4 bismillah, nomor 5 ngahalangan, terus nomor genep barala, nomor 7 heureuy, nomor 8 pacoang-coang yaitu berteriak-teriak, nomor 9 balangah lengah, nomor 10 katabrak tertabrak. Nah, disamakan jawabannya ya barudaknya. Nah, ieu nganjeun sikep. Nomor 1 anu alus dicontreng, lamun goreng dicakraan, ditanda silang kalau jelek, kalau bagus di checklist ya. Nomor 1 samakeun nomor 2 tilu sampai nomor 10. Nah, ieu aya latihan ulangan. Ya, latihan ulangan nomor 1 ya, wangun puisi nu asalna tina sasa Arab teh disebut pupujian. Nomor 2 hayu urang babahan guru wilangan jeung laguna nyaeta 8 ande. 3 makhluk Allah nu teu nyawaan, makhluk Allah yang tidak bernyawa yaitu batu. Urang kudu apakah Allah muji. Nomor 4a. Nomor 5 ngagarepkeun siiran teh bisa jadi jalan kebahagiaan makhluk seperti manusia diatur hirup jeung rizkina ku Allah. 7 bumi langit jeung eusina didamel ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 8 anu diganjar ku Allah teh nyaeta jalma nu taat dan sabar, yang dikasih pahala sama Allah itu seorang yang sabar dan taat. 9 manusia wajib neangan harta jeung manusia wajib mencari harta dan ilmu ya. Dulur-dulur anu digero dina pupujian teh nomor 10 nyaeta kaum muslim dan muslimat. Ya, disamakan anak-anak ya di buku paket. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah selesai boleh WA Japri ke Miss hasilnya untuk dilihat sama Miss. Nah, kalau ada yang kurang jelas di video ini tolong Japri ke Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita lihat contoh dari pupujian.
upami sebuatuna disebut maut ngarana, upami sebuatuna disebut maut ngarana, disebut maut bisa diragakan arwah najan jalma gagang rongkang didinya mah kudu pasrah najan jalma gagang rongkang didinya mah kudu pasrah sabada arwah kaluar tengah imah ngagelar kula warga Cikalewat bari cerik kumantean. Warganya cerita si mayit dimaran dia terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres bawa kasaran ketong ku hirup ukur parengong dibawa kasaran ketong ku hirup ukur parengong sabab maut eta lawan kabeh jama pakai beres main